Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Zidan Diaulham. Kelas 12 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Zaidan Diaulham. Kelas 12 IPA 2. Langkung dipayun hayu urang dipanjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa patepang rarek sareng kumpul di acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat ku simkuring sareng rerencangan anu dipika cinta ku simkuring. Dina kesempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun diantara anu judulna penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dina dunia medis artina narkoba teh nyaeta obat bius atau penenang. Ari barudak ngora di zaman ayeuna marake narkoba teh jeung naon sih? Biasana mah jeung gagayaan hungkul. Bari jeung maranehna teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur ambeh katingali keren. Padahal mah keren ti mana mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba. Coba lamun urang make narkoba sareng ngadeng ngedarkeun teh bakal ditahan ku polisi tuluy di penjara. Apana narkoba teh pemakena tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake teh hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong hayang make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang. Mending ayeuna mah urang ngajaga diri tina bahaya haram nyaeta narkoba jeung fokus ka hirup nu balik. Mumpung hirup urang ngora kene insyaallah panjang kene hayu urang isi kahirupan hal-hal nu positif. Sakitu heula anu tiasa kusim kuring dugikeun tentang bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten bisi pisan bilih aya kalepatan cariosan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.